pan eta kabagjaan urang teh ganjaran lupang gede-gede teh ieu hadir dina pengajian dibanding genjeng salat sunat ribuan rakaat oge anger we alus kene hadir dina pengajian gede kene ganjaran hadir dina ngaji. Matak mun aya guru bari urang komo bodoh mah nya udah gue gitu jadi siap duit ayeuna mah keur bensin siap duit ke ongkos angkot gitu kan. Nah, siap ayeuna mah ya perang penting janari itu ya terus gitu gawe teh gitu kan. Sesa eta sok neangan duit gitu kan. Sesa eta HS heula gitu kan istirahat heula gitu. Nah jalankeun kewajiban aya deui jadwal deui kitu gawe teh. Kayak di mana brak wae kering tuluy maot geus eureun di dinya. Kan eureun di dinya. Gitu. Tah anu jadi bagja engke teh eta ieu ladang ladang ibadah. Lain ladang dudunya lain mesin bisnis nepi ka boga pesawat terbang 100 sunan gaweana ge jadi runtah. Gaweana gitu manfaat tempo ngarupan malakal maut mah ieu soak. Tapi jalma anu tukang getol ngaji, tukang getol salawat, getol ngagungkeun Rasul, muludan, rajaban, pengajian, solawatan, gitu, marhabaan, gitu kan. Nah, getol sholat, getol dzikir, maca Quran, gitu kan. Nah, nu kitu mah di mana nying harupan malakal maut teh ku Allah bakal diberi bunga anu moal aya bandinganana. Moal soak gitu kan, bunga da ditembongkeun atuh. Tah tingali ceuk malaikat teh dina waktu sakarat teh tadi katingalikeun surga teh tingali. Nah, tingali atuh ajol-ajolan urang teh ka bunga teh. Poho kana imah urang kana poho ulah warga urang kabehanan nu tadina urang bakal sedih mun papisah gitu kan. Aduh urang teh paeh teh ninggalkeun imah, ninggalkeun harta, ninggalkeun sawah, ninggalkeun kebon, ninggalkeun mobil, motor, ninggalkeun salaki pamajikan, anak induk jeung sabangsana lah gitu kan. Tapi ku sabab ditembongkeun surgana ku malaikat teh tah tingali tah urang teh keur sakarat teh di mana roh geus nepi kana lak-lakan. Ajul-ajulan poho kabeh. Hayang buru-buru keluar. Ya roh hayang buru-buru keluar, gitu kan? Nah, bakal diberi bunga cenah. Tah ieu didawuhkeun ku Allah dina Quran disebut busyra. Busyra teh nyaeta itu kabar gembira. Anu busyra ieu teh di samping kabar teh ku gitu kan pengetahuan ku beja ku carita gitu kan malaikat nyarioskeun teh oge ku nyata ditinggalikeun busyra teh tingalikeun gitu kan siga film ditinggalikeun tapi da lain film da nyata katingali siga urang ningali kieu gitu tah gitu kan tingali surga pitempakeun anjeun katingali tamanna katingali gedung-gedungna ladang sholawatan itu ladang muji-muji Rasul itu ya ladang marhabaan ladang urang capek ngingki lempang naik sepeda mah kadang kehujanan itu kadang kapanasan urang teh capek komo musim hujan bari pengajian di gunungnya sasolepakan malah dikedebut mah gitu kan dinu kuleutak mah engke mah ieu katingali jadi taman jadi gedung nu capek urang nu ribuh urang teh kemah gitu kan. Matak cenah dawuh para sahabat lamun jelema kabeh ditinggalikeun kana ganjaran ngaji hadir dina pangajian da kabehana ge moal aya nu di imah kabehana ge moal aya anu di gedong moal aya anu di mall moal aya anu di pasar moal aya anu di singgasana moal aya anu di naon teh tempat raja teh istana moal aya kabehana ge bakal aya dina pangajian kabehana bakal ninggalkeun imahna masing-masing lamun kabeh jelema ningali kana
hebatna ganjaran hadir dina majelis ilmu. Mulai istilah aduh cangkel euy penting teuing euy tunduh dek balik moal apaan urang sebab teu nenyo eta mah ya tong borok itu diiming-iming ku duit 2000-an oge nu di tukang teh jual kaharar bener henteu gitu nuker nunutan cengharnya eta teh cacak ku duit sabaraha 2000 perak ya nah ieu mun ditinggalikeun walah eta taman curcorna tama eta cai indahna luar biasa nu eueuh di alam dunya teh di alam dunya mapan walungan teh dina taneuh ya walungan teh bari kiruh ya ai di surga mah walungan walungan arak kan Masya Allah matak tong mabok ayeuna sebab dawuhna bisa jalma anu mabok di dunya ku arak gitu kan ku narkoba engke mal menang walungan arak di ditu. Andai kata asup oge ka surga, begitu asup ka surga teu kabagean we walungan arak mah. Da geus di dunya. Ai di ditu teh atuh walungan arak lagi wah moal aya arak nu pangnikmat. Di dieu mah arak ge pahang cenah. Teu nyaho bieu kieu cenah gitu kan matak mabok dan sebagainya gitu kan. Nah, engke mah tuh arak teh nikmatna luar biasa. Play, aduh, Masya Allah. Bari eta teh diriung ku widadari nu geurelis teh. Widadari surga teh, widadari teh kumaha eta kageulisanana geus ngangorak sukan teh cenah 70 rangkep teh si kaenna teh nepi ka ngalangkang kaenna teh masih kene katingali sungsuamna. Sumsuam dina jero tulangna widadari katingali ngangorak sukan 70 lapis. Geleber geus ejang. Geus maneh malah yang ngejedog di imah. Malah yang balik tina pangajian teh malah istilah urang rek balik penting-ting malah istilah penting teuing. Yuk lah nepi ka irah ge pasti kitu. Lamun ditinggalikeun cenah ganjaran hadir dina majelis ilmu. Ieu dawuhan para sahabat ieu teh. Dawuhan para sahabat. Gitu. Jelema hadir dina majelis ilmu teh naon deui? Gancang dihampura dosana. Gancang beak dosa teh. Lamun ku amal-amal sejen kaki paratanana kahapusna teh teu loba-loba teuing. Ngan lamun cenah ngingkig ngalengkahkeun suku kana majelis ilmu borosot teh leungitna dosa teh tapak dosa dina awak urang tuh gitu. Gancang pisan kan ayeuna ciga kokotor gitunya kokotor dina baju nu napel gitu kan aya nu hese teh ayeuna kurinso ataku sabun kari itu kan kadang-kadang masih kene aya kene nu parageus mah beda jeung ku bayi clean ku bayi clean mah jolos beungi gitu kan kampung-kampung warnana ge ya tuh masih nyaho pengajian masih ga bayi clean kan jol gancang we beak tapak dosa dina awak urang nu jadi rereged nu matak ngahalangan rezeki nu matak ngahalangan naon kahadeannya nu matak stres nu matak sedih nu matak loba kakeung kasieun kasusah jeung sabangsana nu matak jadi berwit jadi panyakit jadi karugian eta teh tina tapak dosa nu aya dina diri urang kan nah ku salat aya nu kakiparatan ku zakat ku sedekah aya nu kakiparatan gitu kan ngan teu gancang jeung teu sahebat mersihanana majelis ilmu dan majelis ilmu mah itu mersihanana luar biasa kan tuh numawi dawuhan sahabat Sayyidina Umar bin Khattab ngariwayatkeun ya gitu para sahabat lainna ngariwayatkeun jalma anu cicing dina majelis ilmu sakali manehanana padahal ini ti imah teh dosana teh siga gunung-gunung anu ngajungiring nu aya di kota Mekah kan nah manehna teh sadar cenah balik tina pengajian teh geus eueuh eta teh kabeh dosa-dosa kitu mah gunung teh geus eueuh kabehanana
Mungkin manehna masih keneh boga rasa dosa gitu kan. Nah tapi dah sebenarnya mah dina hakikatna geus teu boga dosa manehna teh gitu kan. Sehingga ku ayana dihampura dosana ku Allah gitu kan. Leungit ta panghalang kahadean teh, leungit ta rereged-rereged bumatak jadi karugian berwit dan sebagainya. Robah we alam atina teh jadi loba kabunga gitu kan, loba berkah. Jadi robah we rumah tangga jadi hade, anak jadi saroleh gitu. Hirup teh kitu tah ku ayana pangampura Allah nu tadina loba berwit geringan wah panyakit jadi calalager gitu. Nah ieu tina sabab naon dosana geus dihampura. Naon pangna dosana dihampura? Sabab loba hadir dina majelis ilmu. Ai majelis muludan majelis ilmu kantenan majelis ilmu muludan mah sering diuningakeun ku buya majelis siga moal. Siga moal sagala aya lengkap gitu kan. Majelis muludan mah majelis ilmu aya, majelis sholawat aya, majelis Quran aya, majelis muji Rasul aya, majelis nyarioskeun keagungan Nabi aya gitu kan. Majelis ngadoa aya, tawasul aya, segala aya dina muludan mah gitu, segala aya. Wa idauhan ulama pang indah-indahna jeung pang lengkap-lengkapna gitu kan. Majelis nu aya di alam dunya teh nyaeta cenah majelisna maulidna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu teh ieu urang teh aya dina majelis nu terlengkap teh. Muga-muga sok sanajan saluk teh buya dari aranjeun mun berhenti pada isya ting sabaratus eluk nya eta teh ngelukna oge. Ngeluk lagi ting sabaratus kali gitu kan. Eta mah aranjeun kitu nya. Tah sok sanajan saluk muga-muga segala anugerah nu ku Allah disuguhkeun dina majelis nu agung ieu sing karaih ku sadayana. Ya wabil khusus ku Sohibul Bait karyana sakulawarga sareng panganten baru jeung panganten bari nya sadayana. Nah jeung nu jomblo oge kebagian, nu jomblo oge mah nya teu kebagian insyaallah ya kebagian sadayana. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad